Gimana mana Nyet? Mau aku utang mana? Titah Pak Guru nyan kerajinan cenu wadah susu urut. Atuh mau aku utang mana? Wadah kaleng susu meureun urutna. Iya ge urut wadah susu. Mereka mana Nyet? Rek Jumatan Mang Asep. Jumatan ti mana Nyet? Ayeuna teh pan poe Kemis hari maneh? Mang Asep, daripada isuk ngapino. Mending ayeuna kosong dadah Mang Asep. Budak teh dasar gelo Nyet maneh mah. Nyaho ayeuna teh Kemis. Sudah tua tapi belum disunat, seekor duda dipaksa para ponakannya untuk disunat massal. Aneh, Bandung yang dulunya dingin, sejuk, kok bisa jadi panas gini? Harudang, kayak di Arab kalau gini mah. Pantesan jadi panas. Kayak si mau lewat. Aduh, iya teh kumaha. Warung nu deukeut nutup. Pamajikan teh meuli soptek. Beu nya jauh. Ye ngalewatan jalan kieu. Aya sora-sora euy. Aduh. Paur ya. Kadangun teh guys. Alah tuh nya. Aya sora-sora. Aduh. Sieun emang guys. Aduh, kumaha dah guys, sorana asa di tukang ya, ngadeketan, paur ya, namanya. Alah, orang lagi jadi juri banyak. Make jeung sieun atuh bray. Lempang santai we, ayeuna lah. Nah si Maya nolak urang padahal urang teh kasep kieu Nah, ada urang teh kasep kieu Palingan si Maya nolak kalangkang aing ge kabur. Tips mandi pagi biar gak dingin. Tiris. Mending pakai jaket, mandi nama ke tiris. Anggar pakai jaket ke tiris ya. Tutorial berhenti merokok. Mang Asep. Kalau kaparem. Sep ningali budak, Sep. Naon pen? Eta banget kunaon buat ciga pamulangan bala-bala bisa. Nah aku naon banget urang gitu pen. Alah jeung aya tulisan duda deh. Moal teu kalakuan si Pakih ieu mah. Keur mah beungeut geus goreng dicoret-coret. Teu ku aing tambahan mere da kasep mengesan. Ih. Abang duda aya we ngajailan. Gimana mana sebenarnya mau anak monyet? Iya mah hayam lain monyet. Urang malah nanya-nanya lain ka maneh ka hayam. Oh gitu. Tah, ieu mah bangkong korodok. Naon bangkong korodok eta mah hayam.
Da urang mah ngadalkeun Mang Asep ka hayam. Hoya. Kelo, aing disangka bakal korodok. Nyet, gaya isu keneh rek ka mana maneh? Dekulin jeung si Ai ka kabupaten. Gaya maneh leutik keneh geus diajar bobogohan. Daripada Mang Asep geus kolot jomblo. Kos majikom we cicing we di imah. Kelo maneh nyet, urang disarwakeun jeung majikom. Dibabuk sia. Kabur! Aya goriong kamu kabur! Mang Asep ka dieu. Rek naon nyet ngaganggu wae. Buru ka dieu. Mang Asep keur cicing teh ngaganggu wae. Aya naon? Ya, Tuh Mang Asep, hayam oge aya jodohna. Ari Mang Asep jomblo wae. beuh maneh mah anger rekaman geus kahuruyan teh. Mang mah lain jomblo. Nyet, teh payu. Nganter paket ke sahabat sendiri. Auto Barbar. Sep, paket Sep. Kela keur modal. Lah ka modal. Bulu rusuh. Modal wae. Aing keur Tah, paket. Paket. bawa edan Paket. Rusuh hampura. Kang paket edan ieu mah. Cik Bas sugan aya casan nganggur. Casan. Oh iya. Sia rek jadi pangangguran goblok. Hirup teh kitu wae, gada-gada gatuh. Ya tah, teu dicarekan, Pak. Buah edan anjing. Sarap mending teu boga hati aing mah anjing. Barudak. Heula mana hayam jeung nauk. Abi Pak, nyala hayam, kan hayam kaluar tinu endog. Nyala endog Pak, kan endog kaluar tinu hayam. Nyaheula hayam Pak, sok we ku Bapak gebahkeun. Kabur nama heula hayam. Nyet kalian nyet. Aya naon Mang Asep? Nyet buru kade sagadeng. Mang Asep pangmelikeun hayam, setengah kilo tah ieu duitna. Siap, Bos. Mang Asep, Nyet mana hayam teh? tah iya Mang Asep. Nyet naon ieu mah Royko nyet? Daya tahu ge hayam dalam bentuk bubuk. Teu balik namanya. Mana pamulanganna? Kan beak dibelikan es krim. Sampurasun, seorang pemuda berhasil meraih omset miliaran rupiah hanya dari menanam sayur. Omset ini didapat hanya dalam jangka waktu 1 bulan saja. Berikut wawancara khusus dengan penduda tersebut. Pak Asep, bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan omset miliaran rupiah hanya dari menanam sayur? Gampang. Saya jual sayurnya, terus saya jual tanahnya. Dapat 1 miliar. Terus bagaimana setelah dijual? Alhamdulillah, saya langsung dicoret dari kakak, terus diusir sama keluarga. Gerak, bapak orang mah tarik sia lompatna. Penting yang marik bangsat jago. Ya kalau bapak orang tarik lompatna. Kamari puting oge udah bangsat pangarepna. Oh, nyata rekan bapak orang. Dengan penting diudah ku bapak maneh teu beunang. Nah, kan bapak orang bangsatna. Mang Asep, Mang Asep. Rek naon manehnya rek minta duit. Mang Asep lagi keur teu boga duit nya. Oh, justru abi teh anak mere duit ka Mang Asep. Leuheung maneh rek mere duitnya. Kan cek Pak Guru kudu mere ka anak yatim. Kapan Mang Asep teh anak yatim? Lain anak yatim, Mang Asep manyet, tapi duda yatim. Kunaon manehnya cieun keur sedih. Dicarekan Gusti Bapak.
Nah dicarekan kunaon ku si bapaknya. Udah nanyakeun, da urang bijalna teh naon. Nanya ke kitu ke bapak maneh. Amang Asep atuh nanya ke kitu mah. Bapak urang lain no boga pamajikan sapaleun. Coba Mang Asep duda, nyaho ti mana? Anger maneh mah ka mang teh dialungkeun sia wae. Mang Asep ampun. Duda!